Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wilujeng enjing pamirsa, sawatara informasi ngeunaan Curug Koja baris didugikeun dina midangna Warta Danget ieu Kemis 20 Februari 2020. Pamirsa, simkuring Cicalindra Listiani anu bade midangkeun warta Sunda salengkapna. Curug Koja mangrupikeun objek wisata anu aya di Kecamatan Cikatomas, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Curug ieu teh ayana di jero leuweung, janten kaindahan sareng keaslian alamna masih keneh kajaga. Curug ieu oge ayana di paling hulu luhureun Curug Ciwatin anu manjang di Kampung Mekarsari, Desa Lingga Laksana. Curug Koja mangrupikeun salah sahiji curug anu kalintang endahna di Priangan Timur. Seueur anu nyarios, curug ieu teh mangrupikeun surga anu disemputkeun. Kusabab akses pikeun dugi ka tempat ieu teu gampang. Sanaos nembe ka sohor ngan genep bulan kapengker, seueur pisan semah anu sumping ti sababaraha daerah kanggo ngojay tur ningali keindahan Curug Koja. SLT ieu mangrupakeun teknik menjelajah guha khususna guha anu vertikal anu nganggo hiji tali salaku jalan tawa lintasan kanggo kaluhur sareng kahandap. Janten saya pisan pami Curug Koja dijantengikeun tempat wisata keluarga. Simkuring Ica ngalaporkeun ti lokasi. Pamirsa, sakitu bae warta anu tiasa kapidangkeun dina danget ieu. Simkuring Cicalindra Listiani, sija amit mundur amit nuntut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.